Kakanda, di barang eyang guru ke Bandung, perguruan orang jadi sepi. Adi, salila eyang guru masih di Bandung, orang sebagai generasi muda kudu ngalanjutkeun perguruan Bangkong Sapintrong. Kakanda, emangna guru ke Bandung nuju tatapa semedi? Lain keur tatapa, lain keur semedi, keur kuli ngarajut. Miang. Adi, urang hirup di alam, barang hakan ge kudu anu aya sayana di alam. Iya Kakanda, tapi kita harus waspada Kakanda. Nanti ada perguruan tangkorak penol, jadi kita harus waspada. Dia adalah musuh bebuyutan kita Kakanda. Ayo kita berangkat lagi. Ya. Guru, ayeuna aya tugasna jeung para murid ieu. Bagus. Ayeuna neangan Dahareun, gidang manuk cocorot. lapar aing euy. Miang kade kudu menang. Berburu merenya. Iya, bagus. Siap. Guru, Siap. dai lempang teh capek. Kumaha lamun ngagadek kuda? Boleh, ambil saja. Tenang, langsung berangkat. Sip. Bagus. Ambil aja. Pakai gel, percuma nangin ke kucing itu dipakai. Bagus. Ayo miang, hati heula. Geus lila ya eueuh lawan. Tek ngacakan ilmu bela diri heula ah. Sugan ngartikeun. Saudara, ayeuna kitu aya aksi ngajuralit. Nya aya, ambe siga nyaan, ngajuralit. Aduh, asa nama patatulang duit teu meunang. Kumaha ieu? Tapi geus kajen lah demi penonton urang rek nyobaan lain. Juralin ketendet. Gos suka dipencet ieu mah. Oh no. Apa? Adik Kakanda melihat ada perguruan tangkorak penol di sana. Kita harus waspada. Harus waspada. Aya naon ngahalangan perguruan tangkorak penol? Ieu mah lain ngahalangan. Ieu mah kebetulan amprok di dieu. Kitu kunaha? Perguruan tangkorak penol tuju Bangkong Sapintrong. Ngamusuh bae di baheula. Gara-gara bebengkot aing, eleh.
main kaleci. Gas nama. Tong reang ngomong lo. Perang bae lo. What? Kanda. Beradab, maju. Lagi. Lawan udang. Tak lawan tidak. Alah, bau udah pernah hai, boy. Pak barudak. Ulah garlot. Bisa laporan ke polisi kuai. Kabur. Bari nagi geus teu zaman ributan. Was zaman bahulaban. Aduh, nyapunten atuh wa ngalewat teh abang kara disakolakeun bae. Pan disakolakeun lain wa teh. Pan aya jelema di dieu teh. Nah, sia tunggu nah. Mana mah ribut. Ayo. Nah, ayo, dina kana. Rasakeun tah, totokan wirong ngablang. Los enak mendek pupulih ka guru sia. Sok dilawan ku aing teu sieun. Wanian banget gitu. Aing teh sieun dipulihkeun. Anjir. Kan dia anak buah. Sok lila banget. Alah, lu juga nam oi. Oh no. Anjir, oi, ieu mah pasti kena totokan ieu mah oi. Kuang waraskeun ku aing. Saha anu nyarion darewek ditotok ieu? Iya guru, wiro ngablang. Wiro ngablang nu ende. Apal? Jelemana? Apal banget nam. Yo, tangkorak penol jadi kieu teh. Teangan ayo. Oh lah. Lu tangan. Itu guru. Wiro ngableng teh. Yo. Ajar ayo. Wiro ngablang. Ayo naon? Kisanak. Ada. Ah. Ih. Alah. Aduh. Sibuk nungguin kebon. Aduh. Loban kebon. Ya lumayan lah sakitu lah. Dari kebon bahaya ya nama. Kok sehat? Patrong orang keletik ya. Alhamdulillah yuk ayo mau calon naga gobdobor. Ai, berodak ke dieu. Ieu teh babaturan guru kerleutik gitu. Ieu teh babaturan keur eta peran tidak daluan han eleh bae gemboy si awakna si mah. Nya ada tawaho. Salaman. Heh. Cager. Cager. Taraga beli itu namanya. Kebon aing barudak ya. Balik bapak seteangan. Lah. Sok. Nah, sok. Aduh pemain tehnya Wiro tampak datang ka teu dipaenkeun nya, ngabucin encan, pan ciri khas eta lain, geus sutradara bae.
saudara, kunaha ayeuna main film lah daripada mainkan hati perempuan. Nyamanku bila ku denganmu, terasa damai.